datang ka ayeuna jina aya ke kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali mah unggal bada maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja mah teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrogrogkeun moal da potongan lain santri tah mantu penjahat tak kesimpulan mah panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad di balak ieu mah aya deui teh kiai kadi itu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat hiji-hiji aja aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cek kula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuleuh jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog nya dug ya alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug kadieu ka jero geus langsung gedug-gedug kos kitu aja mah kadieu dug jeh pan pancang amat sih goblok sia lain kadieu nanggung baru tas kerasna nyana baru buat kitab segala naon wae diluragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buak anu sumpah kita dikunci deui lawang ge wah bahaya cek we bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragan begitu kabeh ya Allah ya Rabbi nah datang ke hadap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di hadapan tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes juga mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lupat deui ada jeung jin mah masyaallah geus eta lalakon sakali salila di itu 6 tahun deh sakali kejadian model gitu sajana teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan dari majelis kieu lah saking Siti Kolbunia jaing kawin encan saking ieu aja kesepian babaturan eueuh coba mun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aduh ieu lah ieu di dieu ente bisa ngomong di non kadang itu dibekem aduh kembali itu kan terus bae ditangkep punya data atau pan ditangkep nyaho ku jin mah itu lain rasaan bang emangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama kaditu namangan aya kene kuari lamun nang tangan kaditu men ente teu percaya ge kaditu 100% ente kaditu terus batu maghrib isya bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia kayak gini Noel iya ayah kayaknya ayah nama santren kan iya mau diceritakan dongeng nah di awal enggak ya kalau boga
lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus nyaritakeun kejadian-kejadian jin Siti Kolbulia. Nah eta ge ngarupa orang hideung, tah ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila di Pandeglang aya orang hideung di paehan teh kalap terus ieu na kos orai bae, kos orai geus ka Kiai Hikmat geus ka dokter geus ka mana akhirna ngimpi nyeuna teh anak masuk ngaji ka di ngimpi kita ka di ini diberi cai ulah ka dia tuh cokolatnya geus gering gerak ka dia naon diberi cai bae tuh. Masya Allah, alhamdulillah merotol padahal mah cai lagi menangi kulah-kulah acan ya nomkan terus mun teh cager pae ge eta heran da merotol mentah cai deui ka dia 2 kali cager eta dongengna kos kitu kulit teh mehan orai ieu kajen kumaha ge sebab ieu kos orai ulah besi aya orai hideung amanat di mana bae di imah di luar di jalan ya dek baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sing ade ulah lelempangan waktu tangari urang mun lembang bata orai hideung istirahat sisi jalan baheula masuk di kokorolokan disebutna hadapan tangkal sering kali ieu orai warna hideung ulah di paehan sebab anak kalana jin merupa orai ajanan mun di urang komo cerita orang biasa mah sunah di paehan haram dagingna di dahar orai naon bae cenah mah kiai orai sancang indah mendingan japuh bae jeung orai haram orai kecuali dalam keadaan darurat ad-darurat tubihul mahzurat cara tentara waktu keur kacaritakeun di tim-tim Aceh ku darurat amunisina geus eueuh mun teu dahar mun teu ngadahar orai ieu bakal hilang ruh teu naon darurat tama kos kitu mah ya ngan ngadaharna ulah juga nyeunahan begitu dibolong diuyahan enak ini terus bae beok sok bodek ieu orai jeung aya mamala setiap anu diharamkeun mun didahar aya mamala ke cerita mamalan wakrabin jeung kalajengting termasuk bayong-bong daeta teh haram di daharna lantaran sunah di paehan gurobin abko gagak anu warnana kulau eta ge sarua haram di daharna lantaran sunah di paehanana hidatin mon kokok blus haram di daharna sunah di paehanana parotin jeung berit teh baheula mah mun aya urang lumpat ku ari mah berit mun aya urang nyamperkeun jadi urang teh geus dianggap rekannyana jeung sieu mah komo sohib sohib dia teh ngaku sorangan beritna ge bahkan tieuna ge geus pengakuan jadi sama-sama saling mengakui cak berit ini sohib saya caknya lagi ini prenet saya waduh wahara eta berit eta haram di dahar aduh gua hari mah sabaraha kali urang ngadenge kasus berit dijadikeun baso naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik urang ngona meureun teu nyaho mah walaupun geus nyaho paling ge urang gila doang tapi nyana mah tah anu nyin baso dorakana engke dihareupeun Allah tanggung jawabna kumaha ya Allah ya Rabb anu kamarieu nu di ditu di Lampung teh burit balaya Lampung nu pernah di dieu di Tangerang di handapeun